aya orang Banten begitu naik kapal neuleuh di kelas bisnis burung lalega nyana diuk di dinya tere bae pramugari geus ngomong bapak mah kursinya bukan di sini, ini nomornya di belakang. Wah sarua mayat bisa atuh aduh bisa pramugari geus sesele melalui pramugara cek pramugara, Pak mohon maaf ini kelas bisnis, bapak kelasnya ini di belakang, yuk saya antar. Wah sia naonan mayar aja sarua naon dia nggak saya pilot turun turun tangan pilot cek pilot tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini kelas bisnis, bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat ini ke belakang ya sia kos aing teu mayar bae bolon sia bisa berangkat bae guys ayo guys sarua wah cek pilot kakarak manggih kos kieu guys urang berangkat bae guys berangkat ngan pilot mohon coba aya kiai eueuh di dieu ya maksudnya coba doaankeun supaya mundur aya geus langsung ka luhur eta bos anu di kursi bisnis nangtung bae nya mah pan gengsi dekat tukang gengsi nyaburu teh kos mamin gitu tah ke banyak ieu kursi aing ieu bareng di dieu waduh Banten ieu pan ari marah pannya nama golok pan kamu mau golok pan kiai turun tangan ngaharewas mundur ka tukang bener ya bos naik di bisnis diukna turun eta kabeh heran ku pramugari teu nurut ku pramugara teu nurut ku pilot ke teu nurut tapi ku kiai nurut nah dek nanya bae ka kiai hampura kiai eta sih bisa nurut kitu kumaha diharewas gampang kumaha kieu ngaharewasna bapak dek ka mana dek ka Mekah hampura mun dek ka Mekah mah korsina di tukang nu di dieu mah ka Mesir bapak ini ke Mesir di dia baik oh aing atuh ke Mesir sakjana turunnya ke tukang eta bodoh teh dibawa kos kitu eta sakapal ge sakjana waduh aing aturan ke Mesir sakjana tah eta bodoh eueuh ilmuwan di dieuna hese atuh ilmuwan maka jenku kumaha ge